cerdas gitu ibu. Tuluikeun laguna kumaha cok cerdas tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari menggunakan tiluan era manusia tidur berkawan mesin makan dan minum sungguh mengagumkan obat gitu joget masih datang tahun 2000 namun demikian cek di luar namun demikian penuh tangan penduduk makin banyak sawah ladang menyempit makin sulit tenaga manusia banyak diganti mesin pengangguran geus modern pendidikan tetapi gawe ka pabrik kudu mayar heula 4 juta nya teu barokah sia nyogok tuluy laguna sawah ditanami gedung miluan era tolong bantuan sakali we ieu sawah ditanami gedung dan gudang hutan ditebang pemukiman langit suram udara panas akibat pencemaran perdamaian so kagok edan eling Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma badu ngarah tereh amin. Lain ieu kumaha ngahakan amere teu kapan. Cek adat ge pikir mun urang mah nya. Cai we hungkul. Bu wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun sadaqallahul adzim daramang sadayana hormaten simkuring para kiai para ustad guru-guru simkuring sadayana bil khusus ieu teh rada geumpeur aya Pak Haji Harun eta teh da guru simkuring aslina ngaran-ngaran guru beda ada suka rada geumpeur nyebut wabillahi taufik wabillahi taiqok tapi da payah namun rada ieu teh na ka panggung lebar mudah-mudahan ece serius ke era nu hadir ka ieu tempat sing sehat dohir batin dipayun guru-guru simkuring disebatan namina hiji-hiji mudah-mudahan paranyang yuswa beribadah sok teh foto teh ulah kerpenyon sok oh terus buat era aing halo hormatan simkuring kasadayana nu hadir ibu-ibu bapak-bapak pemuda dan pemudi remaja-remaji remako rematik nepi karoromehanana kusim kuring dipi hormat mudah-mudahan sing sehat dohir batin kurang berkumpul di tengah-tengah ya acara dina kaayaan handut keneh pesta demokrasi kuping nama cenah dugikeun kaya nu pupus petugas teh bakat kabayang teu bobo pantes can angin duduk can angin salto meureun ararasu mudah-mudahan urang mah dijagi turunan urang sadayana amin. Ona tong jadi pasea leres paji rek 01 rek 02 rek 03 nu penting tong kosong beuteung jeung kosong kuota kitu we da meuring saharek meunang nage anger waktu najajan mah meunang odok tina pesak sorangan betul nah da teu kudu keprok da jerang halo kurang langsung
langsung wae ya bisi lila ku mukadimah lain dia jadi kaset kieu nya na potong lain bisa anu ngedit nanya saan ge jadi ganteng kieu awas saya isu dipake moe pare. Halo Besti, halo. Iya Pak Haji kikieuan satu orang ngabahas heula eksa luar biasa. Langki sebuah mall atau taruh lah ya termasuk abi mall besar buat abi amin. Ngayakeun acara sapertoskeun kieu jeung ingat kana rajaban. Sok da langki atuh. Jadi ketika orang-orang punya uang besar, dia itu jarang tahu bahwa cara bersyukur teh kudu kumaha, yakin ngumpulkeun masyarakat. Jadi itu kudu ngobrolkeun ka batur, yo ka dieu balanya cukup ayakeun pengajian pasti bakal kadarieu sabab lo bahakaneun. Halo, mata mudah-mudahan eksa sing barokah amin. Kan ieu teh rada ungu inget ka mantan urang ungu takah sagrada wara asli saeutik. Halo. Syukuran mah Pak Haji Andi ieu mah menurut abdi badak. Sabab syukuran anu kasebutna badak di luar maca alhamdulillah ngaluarkeun harta sanajan sadirham itu luar biasa. Otak tong nyapirakeun dina hadisna jelas sahih manin taqala liat alma ilma jalma nu ngaji janjina jelas jalma nu bersyukur man lam yaskuril qalila lam yaskuril kasiro mun teu tiasa syukuran nu alit maka moal tiasa syukuran anu bad. Ieu mah syukuran badak tong waka jauh-jauh ibu hitut we eta teh hitut teh nikmat ti Allah ngan kurang sok dicaliwurakeun prot nyedos ya mah kuruna mah anu hitut teh alhamdulillah berarti maneh teh cagu sabab lamun teu bekok mau laras itu asa kapok ka handap we handap we kartos ibu. Jadi dia teh syukuran badak kurang mati nu alit heula Pak Haji Andi mah moal mungkin acara kieu 500.000 moal ayeuna ustad hungkul we sok geura bareng ieu syukuran dinu alit bismillahirrahmanirrahim. Syukuran teh teu kudu nu ageng wae dina segi hartana bahkan mun hitut jalma kudu bersyukur. Nah, wang lumpat karena sapina bantuan bismillahirrahmanirrahim. Dina sapina tengahna syukur teh aya tilu bahwa hitut kabagi tilu hiji eueuh soraan tutur ayana sapina tengahna eueuh soraan tapi bau dua aya soraan ngan leutik tilu aya soraan jabah wadah tergantung bahan bakar. Jadi ibu tongkorong ieu mah syukuran badak buruh nage bakal ageng amin. Baceuna aseureun hitut ge bersyukur ya hiji hitut teh aya soraan eueuh soraan tapi aya ambeun dina tengahna sapina ngaranna teh pas. Wah naon cenah aya bekokaran cek abi mah nu kitu teh Pak Haji hitut teroris sabab hese neangan pelakuna siapakah pemeran di balik bekok ini. Mata mun hitut teh tong dicaliwurakeun hiji ka batur we bisa dua aya soraan ngan leutik eta teh ge nikmat biasana hitut parawan kan parawan mah hitut teh empet-empet neng hitut teh henteu hitut henteu aya geus lama kaluar cekit eta teh hitut parawan eta ge nikmat alhamdulillah. Kahartos ibu kahartos tilu hitut teh nikmat teh aya soraan jebok badak eta mah kumaha barang daharna aya nu kieu hitut teh pelepes beureum cilemu 15.000 aya nu kieu perempet nikmat mata kantong dicaliweurakeun
Pertanyaan abi, osok ibu bunga mun salaki itu tara kupur nikmat ya kudu nama prot nuhun apa berarti apa teh cager kayaknya da ieu mah kalau ngomong kieu teh nyedos ya bisa jadi kupur nikmat dah itu teh ciptaan Allah subhanahu ya di Gunung Ceri guru SD PNS hayang itu teh dioperasi beres dioperasi kalah maot da meureun gagal ususna buruk naudzubillahi min nyangan tong dicaliwurakeun hiji mun rek kitu teh jauhan heula kakarek keluarkeun besok aya yang dicaliwurakeun ditewak digeubelkeun diasongkeun kana irung pamajikan ulah dorak naudzubillahi min atau kana seengkeun si eta dibuka seengna senang halo maka aya nilai bersyukur ucapkan alhamdulillah mun ningali nu aneh subhanallah tumiba dina dosa astagfirullah mun ningali nu maot innalillahi mun urang menang nikmat alhamdulillah bareng mun ningali nu aneh subhanallah tumiba dina dosa astagfirullah mun ngadenge nu maot salaki kawin deui halo bade diteraskeun ieu teh Bu ari Allah ngadamel lama teh hiji pameget hiji istri mah hiji sarua dua ti mana ari patokan huntu teh ari patokan bibir teh sakur-sakur nu aya huntuan mun emal dua sia berarti huntuan dua nana kabayang euy kolom geus morosot anero ping-pincang egang huntu bari jadi rek pameget rek istri anger sabaraha hiji lieur mah hiji punten Allah ngadamel ramo sabariji 20 ece anu diasupkeun lima sabariji nah ciri yang saya ngendahar ya 20 ternyata piwir diciptakeun teh hiji ramo sakitu seueuna intina urang teh kudu loba barang gawe daripada loba nyarita hartos gitu oh pilih aku lamun urang kapilih lamun atuh siapa jadi we stres teu kapilih nate makanya yang banyak itu udah kayang mah kieu sok nyieun jalan heula kakarek nyalonkeun da bakal dipilih mun kitu mah da mikir masyarakat teh uang pilih euy nu kamari nyieun jalan ka urang ari kur ngomong ngungkul engke mayana mah atuh moal dipilih kaburu stres man halo geus tong ke politik era balik deh ka euy jadi urang teh kudu aya nilai bersyukur ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya karim benernya pelebah dinya mah urang caliwura matakan Allah nyiptakeun ka urang teh berpasang-pasangan aya nilai syukur sok alhamdulillah naon cenah salah kita ieu nama petot ari baheula kaset nah apa majikan teh ayeuna mah busak kalau baheula malang sih ye pan pejetna ibu teh ku bapa kurna teh nuhun Gusti pamajikan sehat kene lain kala nah mana-mana mah jadi hawuk atuh ka skincare aing teh di modalan mah halo berarti ari hade hayang nilai syukur eueuh da tara mere duit hitungan salakina betul naudzubillahi min ya Allah tepira eta ece biaya teraskeun ieu teh ngaos teh teraskeun yakin teraskeun makana urang teh gaduh keyakinan hadir di tempat sok duakeun ieu moal teh sing barokah berkah dunia sareng akhir halo alhamdulillah ieu cuma age tuh semangat anuna kursi aya nu keur ngahihit kumaha oh teu katingali oh bener juga ontak ari ieu nyata jauh teh teu biasa euy sok cenah kaluhur deui nya can beak ieu parasmanan ge katingali
sok kurang liwik di kana pokok jadi urang teh aya nilai syukur mudah-mudahan naon nu dilakukeun kurang sadayana singkat canak di dunia sareng di akhir mata ki aya judul salian ti bersyukur memperingati Isra wal Mi'raj punten cita-cita urang teh seueur ya Allah abdi ibadah amal hoyong ditampi ku Allah amin hoyong Mi'raj naik ka Allah amin sabab ternyata orang hoyong ditampi amal kudu diproses heula da Kangjeng Nabi ge ternyata teu langsung diberangkatkeun ka langit ka-7 mana prosesna bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mudtojian id atahu jibrilu wa mikail ketika Kangjeng Nabi nuju kulem di Hijri Ismail tiba-tiba datang malaikat Jibril jeung Mikail ngebelek dada Kangjeng Nabi diala kokotorna dibersihan manahna baru saat itu diberangkatkan di Masjidil Haram ke Masjidil di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha dina sabada dibersihkeun manahna betul berarti atuh ai urang ge hayang mi'raj amal teh kudu bersih heula naon dan Nabi ge teu langsung ka langit ka-7 dibersihkeun dina ayatna ge qad aflaha man tazakka wa dzakaros marobihi nyata bagja jelema anu tazakka bersih eusina teh dohir batin wa dzakaros marobi pasola nu eling hatena ka Allah pasola kakarek we salatna teh jadi kabagjaan dina bersih dohir batin kotor hate mah salatna mah sah ngan moal ditarim halo ieu ehona hilangkeun asa neskori rada asa diudag bagong tapi eueuhkeun ehona kudu ngarti padahal mah ustad pidato eueuhkeun ehona ayu kori udah ngeunah hayayay teraskeun berarti atuh dina ayatna ge teu kieu wa ngaos heula qad aflaha man sholat qad aflaha man sholat teu kitu tapi qad aflaha man tazak cik menuju sholat mikiran dunia sholatna bakal jadi saya atau nabi moal keur sholat teh ceurik jiga nu heueuh alam nasrullah la asodrok nyaho hate mah isukan bayareun ke Bang Elmo kan sholatna mah sah ngan moal ditarim jiga nu heueuh bibir mah wailul likulli umazah tilu mazah nyaho teu betah subi adah naki ka imah moal ditarima biwir ngobrol inna sholati wa nusuki nyaho nyeri ati salaki kagoda ku si tati sholatna mah sah ngan aya dunya moal ditarim eta teh lain batur kalakuan urang sarere hese hayang husu sholat teh cacakan nu husu moal anu dipaksakeun husu jeung make ilmu cangtang teu ditarima komo nu teu make ilmu jeung teu husu halo guys halo besti well kagok kasih aya guru mah bisa ajarag halo bu halo pak urang teh ngudag Gusti mi'raj amal ibadah hoyong ditarim ma dacang naon ibadah capek teu ditarima ge tong boroning dohir tong boroning batin dohir ge mayun ka Allah mah kudu ibu netepan mesakan tai kotok sah teu cacakan dohir aya najis nu nganajisan komo batin aya najis punten Abu Yazid Al-Bustami ketika ngalewat ka seekor gogog setri miring anjing eta Abu Yazid ahli tasawuf bisa ngobrol kieu anjing bisa ngobrol teh kualitas tasawuf mah bisa dianggap seperti keur ngobrol Abu Yazid maneh ngalewat ka kuring kunaon make gamis kok diangkatkeun maneh kanajisan bisa wae ye jubah maneh kanajisan teh ku kuring ge anger bisa dibersihkeun 7 kali kumahan salah sahijina make taneuh bisa suci deui tapi lamun hate maneh ngarasa najis leuwih mulya tibatan kuring maka najis nu aya dina hate maneh moal bisa disucikeun sanajan lautan salam dunia atak najis jelema mah hate anger kudu taubatan nasuh berarti tong boroning batin najis dina dohir ge karena salat teu jadi sah mun jelema salat di masjid tiba-tiba aya anjing we ngaletakan sukuna saha teh salatna sah euceuk jelema teh salat di masjid anjing ngaletakan sukuna jelema teh salat di masjid anjing ngaletakan sukuna eta dengekeun cek aing ge ngauleng wae
sholat di masjid anjing ngaletakan nyasar jelema-jelema kok punten ibunya abdi si rada kasar ya da tukang kieu pidatona rada galak da abdi asli ti laut pisan tak Pak Haji mah sering kali itu sok nyanak daogan di ditu jeung Roro Kidul teh kapiwa sarang Putri Duyung mah kepilanceuk halangan sabumi halo Bu ayeuna anom kene Bu Siti teh da teu pantes ieu mah abi mah kakolot teh api-api kolot teh usia mah 30 tahun pas abi teh ngan pidato mah ti Manojaya ti 17 tahun kene geus payung da diarulem da kasep halo teraskeun ieu teh sok we ngahihi dan cancangkeul mah tuluy kieu hayang ieu teh aing ngadar apel kan kumaha bahankeun we ieu mah teraskeun ieu teh sok eta we aslina mewah acara teh kusik dedek cicing kursi teh didarek dihitan we Bu Pak widi kana pokok salat urang hoyong mi'raj ditampi paingan dina ayatna ustad sok nerangkeun nya Ibu gaduh caroge tiasa kori ka urang atuh bayangkeun nya ibu mun salaki bisa kori pamajikan bisa kori da atuh make lagam pas ya cek salaki teh kunaon sia sosorong otot cek pamajikan teh bongan can mere balanya datang anakna Allahu Akbar geus dipastikeun edan sakeluarga Allah tak tong riwe Bu teraskeun ieu teh teraskeun makana yakin dina ditenan anu ayeuna panasna ereng-erengan mudah-mudahan sing ngalebur kana dosa urang sadaya laras kitu laras sok sing yakin Pak daya ilmu mas ami nu diobrolkeun ku abdi ku ustad anu di dieu caket ieu moal sami naon wae dalilna sami naon nu diterangkeun sami nerangkeun Isra Miraj sami tapi meureun ngulem abdi teh peda we hayang nempo beungeut anyang laras kitu poa ting palinter kene lain poa paling yakin palinter kene ustad di dieu ngan kuring mah meureun peda ningali aya dina TikTok ngalewat cenah ustad ka dieu kersa teu alhamdulillah dan ayeuna teh keur payu abdi ge ngaos teh ka sakola jeung ka bangsa kitu di klinik kecantikan sok ngarulem alhamdulillah eta kita teh sok gogoda teh sablim luar biasanya anggeus sok aya teh Pak Ustad gaduh caroge nu bojo teh acan itu da itu dibales da lebar geulis gogodana luar biasa jeung iman kuat min teu kuat Bu hoyong urang teh barokah dunia akhirat hoyong tah salat hoyong ditarima teh anger kuncina teh hiji kudu gaduh ilmu agama tah panyakit jelema teh kieu ibadah hayu ka masjid tapi ngobrolkeun ibadah tajwidna teu diango sapinahna teu diango mata gunana ngaosan teh pangaosan saminggu sakali budak ngaos pada magrib teh eta teh jang nyampurnakeun salat 5 waktu lain jadi ustad lain atau jadi ustad kabeh mah proyek pas saya kudu aya nu jadi tukang dagang ada kuring ge 5 putra pun bapak teh nu 5 teh beda-beda abi meureun kieu nu kadua mah tukang ngarongsen di Bogor ngan mas antren 7 tahun matak ilmu mah nomor hiji laras gitu da jelema bodoh mah ieu ayeuna nu halal sok diharamkeun nu haram sok dihalalkeun naon cenah make kudu muludan rajaban oh ti itu na lain oh ti ditu na sia teh ka ditu ye dina muludan teh neme urang kali Allah ngaos Al-Qur'an da bigi hayang atuh bisa sorak kitu teh euy kan keur sales mah maksakeun ori bismillah matakan hayang sorak itu teh sorak teuneunan meni kitu mah geus kuat ajeun alus sorak mengok tapas kurang mudah-mudahan ieu si janten Korea internasional kurang
budak leutik tapi geus tiasanya imangkeun panggung katingali geumpeur pi sukses ya di amin. Abdi ge santri 130 paji eueun biseun koreng hiji acan. Tapi lamun di daerah pamutingan mah rada aralus. Da tuh napas paling da tukang moro bagong teh aja. Halo, pokoknya mati leuweung mah tara gagal aralus teh Singajaya teh pasti naga emang kori nasional ge opat atuh. Alhamdulillah. Jadi widi kana pokok tong nyapirakeun ilmu agama. Kieu we aya bahasa Allahumma barik lana fi rojaba. Saur Imam Ahmad bin Hambal dina fi rojaba teh punten tiasa dibaca fi rojaba, tiasa dibaca fi rojabin. Aya ajengan kieu Allahumma barik lana fi rojabin cek nu bodoh mah sesat. Padahal dua nana ge boga dalil fi rojaba cek Imam Sa'di meunang jadi isim guer munsorib wajur robil patati malayang sorib malam yudok au yakubada rodi beunang dibaca JR meunang da aya fi harap jar asliyah min ibtida ila an mujawaja ala istilah jadi dibaca fi rojaba bener fi rojabin mah bener sadayana ge aya dalilna fi rojaba aya dalilna fi rojabin oge aya dalilna anu kunut 20 anu kunut ketika subuh benar aya dalilna da urang masuk kunut anu batur teh kunut ge bogaeun nu goreng anu teu salat subuh betul anu taraweh 2 jeung witir sae da aya dalilna kuring termasuk 2 jeung witir nu 11 ge boga dalil nu goreng anu taraweh leres gitu nu kitu wae jadi pas ya anu tarawehna 11 teh ternyata ku kuring kacontohan justru nu 11 teh leuwih lila teh sabab susuratan basa di Wanaraja salat 11 anjing milu 11 nyobaan nah kelas sajam justru eta teh 2 tilu letakna bismillahirrahmanirrahim jadi dua-duana ge sae gadodal ajengan bojona hiji sae ajengan bojona 2 bantuan atuh ajengan bojona 3 ajengan bojona 4 nu goreng mah Pak Haji ajengan nu teu beukieun awewe tapi kuring mah sieun nyanung teh sabab kabejakeun ustad mun nyanung sok teu payu cenah beda ah geus we hiji ge liat kalah jabrik halo si neng mah tuan we idola mun sok mah teraskeun eta ngaos hoyong barokah dunia akhirat ya teh makana tong ninggalkeun milari bayangkeun Pak Haji ya Pak Haji Andi ayeuna nampung jalmi ieu teh anu sadayana sumi ka dieu teh pasti ngaminan ngaduakeun barokahna we seueurna dinten ayeuna alhamdulillah ya Allah ya Karim ibu kade nu bodoh teh tara pangaosan manu halal diharamkeun nu haram sok dihalalkeun contoh kecil we ibu joget teh sapenuhna haram aya joget nu halal contoh joget nu haram ge contoh joget nu haram sapertikeun aya nu nyanyi buuk ditinggalikeun da nyanyina mah biasa tak anger nu matak nimbulkeun sahwat mah buuk kah jeung beulah nenek betul dan udah rakana mah tah bujur make calana sakieu eta nu da nyanyina mah biasa sok dalam nu nyanyina di jilbab da moal matak ngabangkitkeun sahwat atuh laras gitu ibu-ibu di jilbab tapi nyanyina ge pertemuan yang kuimpikan nu melong ge eraeun ieu teh nyanyina mah dangdut tapi sopan bajuna caricing tapi coba lamun dibuka mah kahareup nyalawer nu matak jahiliyah teh bujur ta eta betul gitu da aya tuh ieu di mana-mana joget halal barokah jeung jadi amal mana ngais budak teh joget mah moal sare budak teh sok ngais budak pun kieu ujang geura bobok ujang geura sare satu sia teh kurang kali bobok mah tingar kalongeun tapi wayahna kudu joget nang ning ning nang ning nang ning nang kecelain seri ngentoan ah lebay geus tadi eta mamanya da eta mah lain joget sok bujur teh usik da ngewa harus bujur kudu milih berarti joget eta mah ibadah leres gitu mata tong ieu song sagal diharamkeun geura fanatik jelema teh eta gara-gara bodoh teh nu goreng jadi anggap alus nu alus dianggap goreng tak ieu PR urang sadayana ngais budak teh kudu joget sok urang keur ngais budak wujud
kidam bako muholapatul lil hawadisi nyang sang budak teh tiang listrik da tarik teuing. Halo Allah karim sok wede kana pokok kade tong nyapirakeun ilmu dah hayang mi'raj ibadah teh tong nepikeun ka ilmu dipaneurikeun hayo we asa ngarasa geulis awak mah ngarasa geus sampurna tapi poho pas ibadah teu make ilmuna cek ajengan mardudatun latuk balu ditolak teu ditarima kieu we bueu dikirnya la ilaha illallah jadreug da teu nikmat anger kudu goyang sok la ilaha illallah la ilaha illallah coplok sih kan gitu anger kudu kieu la ilaha illallah la ilaha illallah sirna rasa mengajarkeun luar biasa dikir nu laras la ilaha illallah la ilaha illallah teh goyang ari joget teh goyang kenawa eta mah halal sok tukang karedok mun jagreug wae nu meuli aja sabaraeun karedokna marebuan gohan usia teu bisa biwir kudu seuri punten leungeun kudu kieu bujur milu berarti jogetna eta mah ibadah sok mun urang jagreug bari sombong sabaraeun karedokna anger ustad lebay da teu kudu bujur sok tong musik teh teungeunangan anger kudu kieu berarti joget baca mah dana bujur aing apal aing berarti joget eta mah ibadah baca bade sabaraheun karodok teh sing seuri urang teh seuri marebueun kenya antosan nyangke anu ladana sak 3 sikit tapi 3 karung angke nu diladaan anu diladaan di talian ku karetnya nu teu diladaan di talian ku tamangnya berarti joget eta mah ibadah tong sok fanatik punten ieu rada aya heureuyan salitnya sabenerna da neangan ajengan mah tong heureuy kieu nu matak ceurik dalam untuk kieu mah marantok cadut dah halo guys komokeun panas kieu mah rungsing ti mah dangdan geulis ayeuna mah geus minyakan geus kabayang we kelekna halo dan pajinya diulem diheug teu kajeun aing hoyong hoyong bagja urang teh dunya sareng akhir ibadah make ilmu kumacarana tong eureun ngayakeun pangaos teu kudu eta wae da ustad mah seueur di mana-mana dasar jelema bodoh da sombong beunghar ge da ai sombong mah tersepeun ngaji teh kos budak leutik we datang assalamualaikum ustad naon ustad ari kiamat ge sakola agama pere teh bingung aing kudu kumaha ieu ngajawab ujang pemikiamat mah sekolah prek da ustad ge kocor budak langsung cempling di itu aya di pemuda ada bodoh ngetes mah ustad tadi naon daek tumaros abi mah ari eta teh mun hitu teh batal teh urut nya batal sih teh tah ustad teu kahati Islam teh naon maneh mah mau Islam kapan anu hitu teh bujur kan nah make kudu ngumah beungeut bingung aing kumaha nya euy da dalilna eueuh dibalik ke ari maneh cing teh mun bekok nu era beungeut atau bujur beungeut heueuh sok omehan beungeut sia saseseun eta teh jelema bodoh dari potong di dalilan bodoh contoh kecil kieu Pak Haji jelema tara ngaji tauhid contoh kecil sok aya nu kieu cenah lamun maot poe Sabtu mah aya nu nuturkeun di mana eta teh mimitina eta teh kayakinan nu bodoh da musim poe Minggu ge aya nu nuturkeun manya mayit mau pacul sorakan ke kuburan eta omongan jelema bodoh da teu kabeh bahasa kolot cager halo cenah lamun aya buuk tengah beutik buuk bapana kebak naon inungna budak sia teh leutik keneh wanya aing ge keureuh deui cek babara teh ulang-ulang we eta bueug nu ngadengekeun jeblet naon nyangka ka aing da aing mah teu ngareuneuhan sia nu ngareuneuhan mah mata bueug dina jero kolor sok aya teh nu kitu percaya tahayul ongko pengajian moal minggu tapi percaya tahayul halo ya lah capek ka urang mah ngaji teh Gusti nu agung sok asing bener kirimkeun ah
ulah kieu eta partai kieu. Nah, sini tampi iman Islam. Halo ibu, halo. Gusti, berat bu. Abi gejikeun heueuy teh. Matak abi mah paji lara saur paji. Di dakarasan guru kuring. Alhamdulillah anu ngadegkeun aliyah mun teh paji majikan euy moal boga aliyah abi teh. Tak rada bager paji matak isin abi teh asa kumaha we asa keur pidato abi teh asa keur diajar gitu. Tapi keun eta aya teh kadinya kumaha tuh. Kayak baliknya gitu. Halo. Doakeun ah guru-guru urang sok ngisi tiap bulan sing sarehat di ustad di dieu. Ibu-ibu sok kapangaosan ge sing sehat amin. Keun eta tumpang nu tadi kade bahankeun tah. Bisaan di lomba tumpang eta teh pasti milik eta we nu garawe di dieu. Kitu we lomba mah aya hadiah leutik aya tumpang modal gede. Kumaha we di umat mah. Halo. Awas ka urangkeun ge. Teraskeun eta Mas teh. Ya Allah iki keting kudu aya ieu rada miis ustad di hijauan. Bu, teraskeun sok kuy deui kana pokok mata kitu sok aya jelema nu berprasangka kieu. Tong cicing dina lawang panto. Di mana mimitina eta nya. Lamun nongtot leho mah kahar teh. Lamun jelema cing lawang panto sieun ku panto bisa murtad berarti sieunan ku panto. Mun kieu mah tong cicing dina lawang panto ngahalangan nah hubungan aja terjadi kawin kade cenah lamun ngimpi coplok huntu tuh dan nepi edan lagi ka dieu sarua geuning urang pamayang percaya nu kitu ya ibu kudu nama ge ngimpi coplok huntu urang mah sabalikna kolot masing panjang umur amin da budak teh udang sare langsung mama abi teh penting ngimpi coplok huntu kunaon mama teh maot-maot dadina tauhid mah ye ningali karangan wajengan majmuatul akidah tidak ada irtibat tidak ada itisal tong caliwura itu masalah tauhid mah geus coplok sada teh naudzubillah imin cenah mun ngimpi di udag orai moal jadi kawin jeung pisalakieun ceuk saha udah ngimpi di udag orai kawin mah maneh bakal jadi jeung pisalakieun maneh bobogana bakal sagede or geuleuh aing halo ya kenapa kita beribadah harus dengan ilmu sabab urang teh bakal maot dipertanggungjawabkeun maneh teh ibadah make ilmu bakal ieu teh maot bakal nu kasep maot nu geulis komo nu goreng patut halo ai kana maot teh Pak Haji jiga kana iwung nih nuar nu ngora pantes nuar nu kolot ge pantesnya kumaha nu boga awi we kumaha alon budak ngora maot pantes nu kolot maot pantes da geuning awi ngora ge pantes untuk dipake iwung oh iwung abi mah resep iwung tong disamaraan dikodok leungitkeun nu ateulna coel sama tarasi sisina diperlukan daging nya heueuh ngeunah atuh kitu mah alhamdulillah aya urang Jakarta ini apa Pak Ustadz ini adalah iwung iwung itu apa Pak Ustadz iwung itu bambu muda wah bambu muda juga enak ya apalagi bambu tua kan usia taraje uapkeun halo ya Allah ya Karim ini nih keilmuan kudu masagi ulah sampai urang teh poho tempat pambalikan da urang mah bakal hisab di poe kiam nu enak mah ya Pak Haji Kang Haji nu enak mah nu gelo mah moal kana neraka moal ka surga bakal tapi saur Imam Nawawi mah aya nu berpendapat kumaha ibu ramana saur Imam Nawawi lamun ibu ramana Islam eta teh nu gelo mah langsung dikasurgakeun ngeunahnya jadi lain teh hayang gelo teh horeang papanasanan capek Gusti magung hayang nu gelo mah geuning nu gelo mah papanasan hujanan tapi teu naon pan geuringna teh gelo eceuk eta sarang so urang sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah
kulli mujahidi lillah bi ahlil badari ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin ya Allah ya Robbal. Tah mata kakaryawan ya nuka kuping ya ilmu geus nyampak ayeuna mah gawe we ulah kamikiran pasangan ucang tantu bakal jadi jodoh urang lolobana mah gawe teu balaner teh tah awewe bener gawe aing geus tepung jeung lalaki teh bener mah eureun gawena teh makana ieu ayeuna mah neng ih fokus ieu utang ieu modal lalaki mah kabeh ge sarua kecuali urang ya abi kamari di ape ngaos caur Pak RT di dieu loba nu kaluar tah lolobana mah eta masalah asmara. Jadi tong dihubungkan ya masalah gawe kurang teh lebar kalau teh geus disakolakeun amun gawe mah geus fokus gawe mun waktuna ngaji-ngaji mun dihubungkan mah kalah kerusuhan balik ge laras gitu. Allah kan ya buat apa mencari keindahan jika akhirnya menjadi penyakit batin, buat apa sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain. Aya teu anu bobogoh 5 tahun dikawin ku batur puas tah matang aya nama fokus sekolah budak teh fokus di gaul punten ya Pak Ustad cek tadi hayang miraj amal teh kudu ku ilmu nya tatad geus kolot abi mah hese aya teu alternatif terakhir urang geus kolot hese ngapalkeun ilmu mana nu bakal jadi ceng-celengan murang kalih anu sol wah dalilna Ustad sering didawamkeun waladun solihun yadulah pebeurieun atuh urang mah ribu hirup teh budak bakal nyait urang mah teu bisa nyait anak tapi anak bisa nyait kan jadi kolotna leres gitu ibu matak singgungah budak-budak di pasantren teh hek tong loba pikiran kieu langgeus we lah budak mah teh kudu masantren mah sakola we jang maneh teh sing luhur sugan maneh teh geus sakola luhur mah maneh teh loba duit moga mau gaji 5 juta mah bisa ngabiayaan nu bungsu berarti nyakolakeun budak teh lain sina soleh sina mulang tarima atuh kitu tah lolobana teh kalau teh kitu sok daerah dia kahitung nu masantren teh saeutik leres teh dan nu dipikiran duit padahal nu maot mangke ilmu budak maca Quran make tajwid eta da tatangga mah cangtang tu ngaduakeun eta ge mun diberebese leres teh bayangkeun urang teh bakal da rumah moal maot rumah budak teh ngaji Quran nu opat teh masantren kabeh bismillahirrahmanirrahim coba make tajwid tapi budak maca yasin tajwid nanti dipake lain kalang urangan dosa namahan kunaon dititipkeun budak teh kalah bodoh masalah agama marukan kumaha neraka teh panas lain popes sih cek halo Allah bayangkeun ya budak berilmu pada Pak Haji alhamdulillah Pak Haji andi masa dayana malasaten murang kalina TNI ABRI polisi budak teh nu terakhir we budak teh ajengan kabeh masantren kolot sakarat ge kolot teh mau teh teu penasaran budak ahli ilmu aya nu ngaduakeun ningali kolot sakarat cek nu kahiji teh nu cikal teh nih saudara-saudara ibu kita sedang sekarat mari kita membaca Al-Qur'an bersama-sama siap gerak nu TNI maca yasin bener tajwidna nu kadua polisi maca waqiah bener tajwidna dihususkeun jang indungna nu katilu budak teh anu bidan awewe ge nyage ceurik wae maca surat amuk bener tajwidna nu kaopat eta budak teh nalkina nu bungsu mah tuturkeun abdi la ilaha illallah cikinuna teh la ilaha illallah teu panasaran maot ge ninggalkeun budak soleh amin tapi mun lumpat ka zaman ayeuna heseng hayakeun pangajian kita jelema teh poho kana ngaji teh budak leutik wae batas ngaji di urang teh bu nepi ka kelas 6 SD di lemur teh da SMP jeung SMA mah teh ngaraji padahal teu bari saeun eta teh maca saeutik maca tajwid boloho tapi main game online jago main game online banyak yang hafal tapi maca sapinah banyak yang gagal padahal sapinah teh lain bejakeun ka batur jang pidatokeun jang pakeun diri sorangan halo guys nah jadi tegang kieu jadi sieun ka urang ibu ka kieu halo guys
ngartos teh teh ngaos teh ilmu mata intina uih ti dia teh ibu sadar hate sok jadi ya oh benernya Pak Haji Andi ge beungar teu poho kana neangan ilmu mah atuh budak urang komo budak urang nu teu boga nanaon sugan we boga ilmu mah bisa nyait yakin mata kieu abi Pak Haji bener jelema nu sok bisa ngajar di pasantren pasti sok bisa ngajar di sekolah tapi nu bisa di sekolah ngajar tangkang tuh eta bisa ngajar di pasantren sok wani diriungkeun lah abi kieu guru sekolah Pak Haji 15 dia abi guru ngaji opatan abi teh berangkat umroh dikumpulkan guru kabeh cung di dia nu ieu manawi tiasa aya nu nyuluran abi salila salapan dinten umroh ke tanggal 23 Februari teu aya nu hayangkeun nu bisaeun padahal gaji sok cete per bulan ayeuna per jam ayeuna 15.000 ayeuna wak tamahan arek 30.000 moongan mata ilmu agama mah kudu nomor hijikeun budak ayeuna teh budak leutik teh geus ngalawan jang ieu titikna dihanap naon nah dihanap da melong beungeut loh astagfirullah mata abi mah jujur Pak Haji jujur abi mah alim ngaulang budak RA teu kuat dipancatkeun kalah modal aing teh kudu ngomehan ayeuna teu ngomehan da sieun nyarekan bawa ka WC ku keran gua itu mata ibu di dia aya guru RA PAUD ku abi angkat jempol nu kitu guru luar biasa teh amin tepuk tangan dong untuk guru RA PAUD TK sami eta teh da budak teh kalah melong beungeut kamu nanya kamu bertanya-tanya kasih tahu enggak ya kan aing teh nanya kasihan ayeuna hiji mancat kalau kok muriling we muringan eta yang calik-calik ajojing ala aing eta teh budak ustad eta teh mata ieu uyah mah tara TS kaluhur tapi kahan buah tara jauh murah kira tangkalna lamun ayeuna ibu teh ningali budak soleh ibu bapana ahli pangajian aya geuning cenah budak ajengan Badung eta mah buahna beak di gorogotan lawan naudzubillahi min berat budak bodoh teh matak bos abi mah hoyong juga Pak Haji Andi beunghar tapi daek pangajian urang mun bari bere beunghar cadu aurnya nu wae mata sedang we kieu nu penting mah aya hayang Fortuner aya gitu cukup amin aing juga teh ieu hungkul eksa teh nemeng nguping 10 luar biasa kieu tah ladang barokah teh nu kieu amin tepuk tangan tong untuk Pak Haji Andi jaba anu kene Pak Haji mah benten 10 tahun nya abi teh bajinya Pak Haji 40 abi 30 berarti abi 40 tahun ke beunghar teh gerai dua silih doakeun we nama halo abi teh na uih ti dieu enjing langsung tak tadi Smart Travel kalau rasa nu tanggal 23 paling enjing kapan heula Bandung di budak sekolah Madrasah Alia Negeri Bandung wongina taraju istirahat sadinten langsung umroh mudah-mudahan sing salamet amin mata ka dieu teh ngumpul-ngumpulkeun jang jajan di Mekah nah teraskeun ieu teh tapi tidak daripada munafik itu teraskeun ibu udah baik ada mali belum deh yakin lagi tahu nah gitu cenah centil lagi berarti ilmu agama bu punten kapungkur abi kamari basa mingonan diterangkeun aya lagu keur nerangkeun zaman ayeuna jelema hese neangan ilmu judul lagu teh sok dilagukeun ku qosidah di dieu aya keneh qosidah aya tak Pak Haji lomba qosidah ke mana Pak Haji abi teh ieu idola baheula teh kana qosidah bagian kecerek baheula teh jeung ibu-ibu tapi bagian kecereknya pede inget we lagu nanti geuning mun lomba di desa ya Robbi balik salama halaman itu da baheula mah tepuk tilu tapi rame deng teng teng tumpak ping ping bon da baheula luar biasa tapi ayeuna mah geus ele euy qosidah teh ku Cirawis oh Marawis aya lagu teh baheula kenerang ke jamaah ayeuna ku abi sok dilagukeun nu ngapaajan tahun 2000 tahun harapan bantuan yang penuh tantangan dan mencemaskan wahai pemuda dan para remaja ayo siapkan siap teh anu siap teh siapkan dirimu siap ilmu siap iman siap teu siap ilmu teu masantren teu siap iman teu alaikum bimujalasati ulama cik dina nasul ibad mah ribu hirupna laras gitu ibu
Tuluykeun laguna kumaha cokot teh tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari menggunakan tiluan era manusia tidur berkawan mesin makan dan minum sungguh mengagumkan obat itu joget atau masih datang tahun 2000 namun demikian cak di luar namun demikian penuh tangan penduduk makin banyak sawah ladang menyempit makin sulit tenaga manusia banyak diganti mesin pengangguran geus modern pendidikan tetapi gawe ka pabrik kudu mayar heula 4 juta nya teu barokah sia nyogok tuluy ke laguna sawah ditanami gedung miluan era tolong bantuan sakali we ieu sawah ditanami gedung dan gudang hutan ditebang pemukiman langit suram udara panas akibat pencemaran perdamaian sok kagok edan eling jadi tahun 2000 teh ayeuna 2002 ujian teh beuki beura baheula zaman Kangjeng Nabi abi maca dina sejarah zaman Kangjeng Nabi eta jelema mun mukakeun orat masih kene di tiungan kene ngan buuk katingali sareng beuheung ayeuna mah leuwih jahiliyah cek abi mata kunaon ongko geus loba ajengan tapi beuki ibu sabenerna ayeuna teh urang teh dicampur antara modern jeung jahiliyah naon bedana jeung nomad kampung di Madinah Mekah ningalina sejarah sakumaha awe mukakeun orat masih kene sok dikerudungkeun ngan sok katingali buuk saalir jeung beuheung ayeuna mah dibuka kabeh jilbabna dibengkotok wakna sigala foto manikat marajat hayang katingali heuna astagfirullahaladzim halo beratu panona alus irung alus berarti kudu nyanyi di dunia so kagok ditempoti hareup digigir gelis dengan hanjakal pisan kalakuan pembabi atau ibu cadang gunta ganti jalu tesirikna lebih jahiliyah nah kunaon nu gelis nah kunaon nu bangor jika nama karasa diluar eta mah dakwah lain salah guna jika nama ngarasa asa aing semuanya bisa payung kasasaha tungtungna cilaka kulit keler konek asik aing era euy mun guru mah dituluykeun halo eta videoan wae kitu nya teh nya sugana jodoh nah ibu Maria Allah itu capek kumah capek kena iya tuh yo ibu mata contohnya mantos Pak Haji beunghar teh kurang kali nama sate ngayakeun rajaban abi ge cek batur apa teh mau balik abi teh bu putrana ajengan geledek mun terang mah wios teh naroskeun ya karena ajengan geledek teh aya 2 di Singaparna hiji di apa hiji eta teh CS na mobil lagi sami kemarin apa teh terus ajengan geledek teh 2 nu terkenal di Garut di mana tapi mah jadi pidato teh aya turunan ngan ayeuna mah da kulantaran usum TikTok meureun jadi leuwih payu budak tapi da beungangan da anger sok kabagian gua pidato anger sok nanyakeun nanti mana ti eksa atuh cenah ada ti eksa mah nya cin lumayan 500 oke basic ka eta 500 kabagian lain dasar budaknya segala diomongkeun halo abi
abdi alhamdulillah ku alumni Manonjaya langsung ka PTIK ka Darussalam lami hampir pada 3 tahun keluar S2 di Darussalam alhamdulillah ada mal MTS di Bantosan ku keluarga Barul Ulum aliyah ku Pak Haji kono mah mun teh Pak Haji mah jigana hese teh hayang izin teh sabaraha hari teh alhamdulillah izin langsung ditampik ku pun bapak jadi abi mah UIT geus disampakeun ngan kapugor apa bahasa kieu apa mah masantrekeun maneh sadayana teu kudu jadi ajengan da leres nu kadua di Bogor cek apa teh yeung ngarumpul sadayana geuning tuladang masantreun teh maneh barokah dede maneh nu ngobarang katabrak sedan si Aa tuh ngobarang katabrak setan jadi proyek teh maju ayeuna mun jadi ajengan kabeh tahlil pas saya komo di abi mah geus naik tahlil teh mah geus eueuh tahlil ampuk 50 eueuh 100 kan itu komo lamun jeung urepkeun mah 200 komo jeung ngibakan 400 matak tinggal nu ti kunclung teh halo kari akeun eta budak ieu hampurakeun atuh Bu bade urang teh murang kali soleh bade yeuh kapungkur teh abi teh ceuk saha babari abi teh ceurik heula beul hayang masantren teh wah jigana ustad mah betah di pasar boro-boro sabulan ngageunggeui hayang bisa kieu ka pangu teh heula mah ngacaprak atuh pidato teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haye we kadut ajibut kada geura hese eta teh makana kurang-kurang nama pidato kieu teh diajareun langan ku bakat sering jadi biasa ningali jelema teh gitu da kuring ngapalkeun heula mah biasa da teu ngapalkeun mereka ngomong kenaon moal aya jelema ilmu menang sorangan abi teh ngaos ka guru nepikeun tadi tepikeun deui ayeuna makana urang teh tong nyapirakeun jasa guru-guru urang sadayana mudah-mudahan anu tos pupus area kene guru-guru urang sing barokah hirupna sadayana anu tos pupus mudah ditempatkeun dina patamanan surga ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika amin ya Allah bang paintun disampaikan ku abi hiji aya nilai bersyukur turutanan urang sadayana tong nyapirakeun salib komo ieu mah Pak Haji syukuran badak 2 urang teh ibadah hoyong mi'raj ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ternyata hoyong mi'raj ibadah teh teu cukup urang ka masjid wae harus ngaos berdasarkan sabab ibadah teu make ilmu madulatun latubbalu cenah tad abi mah ibadah teh kumaha saya aya da ngapalkeun kitab hese murang kalih kudu di pasantren cukup sakitu da ieu panas kalasan tos bade Jumatan kita ketemu lagi di gelombang yang sama aya Mang Asep jeung Biji ieu nu kasep bade uih kutu mayang dina ari-ari abi bade uih ka Cipatu Japa mayang kade bere adrahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh